mulih ti pada melan bari pakusut capek datang ka bumi cek bapak teh cicing tong nyarita aing teh capek maneh mah ngeunah we syukur di imah kumaha karaosna ku ibu cara ge nyarios kitu ibu pasti teu raos kadangun ge nya ngeunah we nyebut genah nya capek aing atuh ngurus imah ti isuk jedur tepi ka sore jeder nyeuseum masak kepel acan ngurus budak teureun eureut deur pas ya ngarebutkeun ka capek cek bapak capek bapak cek ibu capek ibu sebenarnya saha ieu teh nu capek nya sami-sami capek duanana di rumah tangga mah masalahna lain ka capekna tapi alladzi tasaaluna bihi wal arham nu teu aya nama eta salingna nu teu aya saling mengerti saling hargaanana anu kurang jadi kacape istri teh teu katengali kacape bapak we anu katengalina teh kacape salaki teu katengali kacape ibu we anu katengalina teh dah hate urangna seueur ningali ngaragap kana kacape diri hoyong tentrem di kulawarga mah entong ngarasa diri pang capekna tapi urang kedah ningali kana kacape pasangan urang lamun tos tiasa ningali kitu insyaallah bakal saling hargaan istri hormati lawat ka caroge nya ka istri saling mengerti dina tugas pokok jeung fungsi masing-masing insyaallah bakal ngawujud rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah.